kira-kirangan nama apa terang pasugun utamina dina ngadugikeun tata cara padika upacara adat sawerna seueur kalepatan sareng kira-kiranganana yang kaya teh naik deui Kau hidup duaan, sehingga dina kebahagiaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alaika wa jama'a bainakum wa khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina acara sawer peuting di Cagiola sakitu mangga kapun adi cepat-cepat. Uni rusaknya dieu padahal eta teh artos saweran totalna teh sadayana aya 17.488.000. 14.878.000 aya beas bieu teh tos aya harewo surat teh nu disawerkeun teh totalna sadayana aya 12 ton setengah. Aya koneng di kebon permen 12 pabrik. Wah marukana eta teh disawerkeun di dieu eta teh langsung ditabungkeun ka ditu kapal berarti artos anu 14.873.800 ditabungkeun bae kapal anu diaurkeun 8.000. Itu apa? Padahal kita ya door prize apa? Cenah apa? Kita ya door prize. Awas cenah atuh. Ya, kita si pemahaja teh cenah pilih aya koin, aya tulisan. Nuhun eta teh aya door prize. Oh iya. Aya iya. Kawargi anu kenging artos koin anu 500 sareng anu 1000. Supados ditinggal heula di pengkerna aya nomor undian. Aya nomor undian. Iya. Mohon alhamdulillah. Ibu anu tos dipeserkeun ka warung oge cenah gede cobaan. Iya, dicanak artos anu 500 di pengkerna aya nomor 500 anu artos 1000 atuh 500. Nah eta bener Eta lain eta door prize aya hadiah. Jadi dina koin eta teh aya nomoran biasa dilirokeun eta ka panitia. Eta teh aya door prize kage parupana ieu namina teh menarik pisan. Naon wae cenah. Aya liburan ka Bali parupana pulang pergi jalan kaki. Aya apa anu paling ieu mah anu paling mewah mah marupana door prize teh anu istimewa. Anu paling istimewa. Namina teh aya tiket menginap. Walah, marupana. Di mana senang nginap? 3 hari 3 malam. Di mana? Di rumah sakit Soreang. Atuh lain nginap eta mah hareeng. Eta mah hareeng. Boleh daftar itu kontainer. Konten wae. Cie konten. Jangan lupa nih subrek Modal bener ayeuna mah proporsional. Harus di nganggo tower eta mah. Bawa ieu genset, genset bisi pari. Genset eta Gusti mani resep. Abah, alhamdulillah teh Bah dina raraga menikahkeun we namanya. Tapi Bapak di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jadi kapan pulang dari Jakarta? jam seperepet. Masuk perapat we. Ya mau pas apa? Di Jakarta. Oh, Jakarta mah kudu Jakarta mah ku merupakan abi tos mambil sareng naon tuh? semur jengkel. Semur jengkol. Terus enteng apa di Jakarta? Oh, nanya. Di Jakarta. Barusan dari Soreang dari Banjaran ke sini nyebrang ya. Nyebrang. Apa di Jakarta? Ya, aduh, wae. Alhamdulillah Abah. Gusti regreg sembring sabaraha kantos ti keluarga besar. Di Bisma. Jadi aja. Di Bisma. Lain Bibis. Production. Lain Bibi. Siapa ya? Bisma. Apa nabi itu? BISMA. Di Bisma. Ya. Alhamdulillah ya. Singkatan eta teh. Abah marukana janten panganten Abah. Kumaha? Marukana janten panganten jeung teteh panganten di pasian usum hujan. Gusti moal teh celak deui. Naon nu cenah desa Cai hujan. bocor berarti. Bocor. Moal teh plus haneut Abah. Nya bocorna samet batak celak. Lamun pada mah marukana. Alhamdulillah Gusti regreg simkuring sabaraha katos haturan sabaktos kami keluarga besar para tamu leban. Anu leban sumping hatur wilujeng sumping selamat mencicipi hidangan parantos sayogikeun. Selamat bergoyang lidah berpacu dengan sendok dan garpu. Pokoknya marukana teuila kami keluarga besar RW Palura Pacamat Pakades, kaki keluarga besar kesepuan, kaki keluarga besar Ais Pangampi, kantosna kaki keluarga besar Inahong di Paliadi ngatur selamat ke simkuring sabaraka kanca. Alhamdulillah, kemudian dengan eta simkuring kesumpingan artis lagi seueur pisan. Totalna Abah marukana ayeuna
sadayana aya 1472 biduan. Eta teh nu aya nih. Insyaallah marugananya Ayeuna hungkul tapi sakitu. henteu ku abi anu ayeuna mah dicanakan dua. Oh, Anu 1470 nama di tengah-tengah kangge demo di Jakarta nya. Insyaallah seueur bintang tamu aya Bapak Haji Yanjak Ika marugana. Aya Teh Rita Tila, aya Teh Rika Rapika, aya Mama Bungsu Bandung. Insyaallah aya Teh Ade Asrin, insyaallah waya kieu mah aya di bumina nya. Mohon da kadege teu ningalin. Mudah-mudahan diperhatiin, ha? Nanti rek ka dieu. Abah ada keterangan. Kuningatin oge tangtosna kangge ka keluarga besar Raja-Raja Sawer sareng Ratu-Ratu Sawer di palihan dieu. Upami nyawer ka artis Jawa Barat oge tiasa ku 5 ribuan, 10 ribuan, 50-an dugi ka 100-an tiasa abahnya. Upami nyawer ka abi sareng ka abah, upami bade ngiring pinggan tadi nyawer ka abi mah aya toleransi tiasa ku BPJS atau ku SKTM. Nya. Atuh cuma tasan ngadamel serat-serat tiasa nyawer ka abi mah tiasa ku berupi barang. Jam tangan gelang kongkorong Magicom kulkas gayung mesin cuci hordeng ditampi ya. Jadi pasti kita ku artos wae. Kita ku artos. Mau ka abah mah kunaon wae Bang? Kumanu oge ditarima. Lakat. Pade abi diurus tuh abi Halus ya. Mun dina ieu mah teh hejo botol nya. Hejo botol. Tadi dia tuh. Kadang atuh pana euy. Oh, kira. Itu namanya teh Kang Aceh aya harewos, Iya. acara penginten. Itu Abang. Acara-acara jeung dina hari dingdang dingaran kemang hoyong dibagiekeun heula dibuka heula ku lagu buhut. Nah, itu Abang sok lanjut. Aya lagu naon cenah teh kasepuhan? Kembang beureum. Aya tos beureum aya kemang. Ieu mah sanes beureum Naon Abang. eta teh? Buludru. Oh buludru. Buludru. Ya. Mun nyebut buludru mah nu kudu make aturan letah baheula teh buludru. Buludru. Budaya sesuai sareng program anu ku kontainer. Alhamdulillah. Buludru. 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 Mana apa lagi? Itu makasih. Pak Haja, ada di dia gini Pak Haja. Paneta rek gue selaguna aja. Lagu wajib cenah wajib. Lagu wajib. Kembang beureum nu bareureum. Kembang bodas nu barodas. Kembang beureum nu bareureum. Kembang bodas nu barodas. Beuki heubeung beuki nineun. Awas, awas, nik kadaga. Beuki heubeung beuki nineun. Beuki awas mata daga. Kembang beureum nu bareureum. Kembang bodas nu barodas Bapak Hajar. Kembang beureum nu bareureum. Kembang bodas nu barodas. Beuki heubeung beuki nineun. Beuki awas mata kadagas. Beuki heubeung beuki nineun. Tambah awas mata kadagas. Saya sepanjang jalan soreang
bakaran sapa jamaah datang ka sorang mawale jadi akalan. Yang akhir itu malah kemudian sudah lagu tembakau. Salahnya Mana Bapak Hajat yang akan lagu memang merupakan lagu berbuka sebenarnya gitu Pak. ujian tetapi kalau kebingungan biasa jangan panglibur karena kalau bumbang beberapa Saka tuh ibu Pak Hajat dari Pak identik sarannya ya lagu lempang itu lempang kuda-kuda nanti halus kuda-kuda semua dibuka jadi dia mana angkat turun terjauh di nanti ampesa datang bisa ya kali ngodong iya kembang berem nu bareng kembang bodas nu barodas kembang berem nu bareng kembang bodas nu barodas beki kebel beki tambah awas di kagagan beki kebel beki beki awas nambah kagagan lain-lain jauh luka berem kita berang lain-lain jauh nawi luka berem jadi tawaran lain-lain raja diri jadi bageran lain-lain raja diri raja jadi bageran kita mahal pada atas kembang berem nu bareng kembang bodas nu barodas kembang berem nu bareng kembang bodas nu barodas beki beki awas patak pagagas beki tambah awas patak pagagas yang batin sabra salayang lebet kaca hantu yang batin sabra salayang lebet kaca hantu yang batin kami lumayan berpesta lumayan
jagat kasa. Mas Marat lah di Bapak Hajat judul nate edan turun. kemang berem. Kemang beureum? Kemang berem. Sebagai Edan turun oleh kita tuh. Liringan tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung tang tang ting 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 tang ting tung. Eta Oh, eta edan turun. Iya. Anu namanya mah kemang berem. kemang beureum. Oh, beda. Sama dia tapi luar pas merotoi tetep tadi. Baru kan bisa jadi. Kok ieu atau nyanyi. Abang kan hiji ya tapi bapak hajat. Apa? Kemang beureum unggul. Apa kalau hiji eta. Hiji. Ya hiji Kemang eta beureum mah unggul. salah jeung mah teras. Padahal mah abah tilu jejekeun yang lagu teh Pak Hajat teh. Pan sampai kemang beureum berarti dua deui. Ya tadi lagi abah oge ningali heula situasi lamun ku hiji katingali aya isinya. Sekali tambah jadi tilu. Kumargi gitu teh ya. Begitu teh ya. Mereka hajatna keur top up heula ya. Kita kabel padahal mah jejekeun tilu jadi pas jejek 100 tilu. Oh, emang 100 tilu? 100 tilu enak mah dimirahkeun upang meungkeung kan ya. Lamun tilu mah sakali Hah? sakali tilu mah 100. Jadi tilu teh 100 tilu gitu. Terus dimirahkeun Bang. Kita enak ngacuk. Hah? Tuh yang daun punggur cenah Bang. Tuh jejak 2 tah berarti Bos bawang. bos bawang. Nah, apa daun pugur sok TikTok kan? Hah? Hah? Nya apal tuh Oh, gitu. calung nama ada katingali atuh abah mah bisa nebak gitu. aktivitas sehari-hari. Bisa. Lamun anu ahli nyalung atau aktivitasna nyalung di bumina katingal dina sorot-soca. Dina sorot-sorot. Ngelemeng gambar iwung. Iwung apa iwung? Atau bisa dipasak ibu mah. Ya kan kina iwung. Nepi ka jadi calung. Oh, jadi tilu bisa Paditungan nepi ka jadi padung. itu geusaan. Tang tuh. Tuh 2 Bang berarti 2 kan. Jadi berarti tilu sar jejak 100 tilu. Gitu tuh. Ya, kalasan pengen namanya sahur bendahara Iya. 100 tilu laguna Iya. penginten meureun abah oge ti dituna 100 tilu. Abah mah meureun mical di dia atau lengkungan aja 125. 125. Untuk administrasi ya. Dengan syarat Ya, orang kasakan penginten pamunutna ti Bos Bawang. Bos Bawang. Yang laguna daun pugur satu tenang di teras pugur tadi abah oge teras balik angkat ayeuna teh kadang nama kabusa kitu terus aya di Papua. ayeuna teh Iya. kuduna ka Papua. Papua wayang kitu terus aya di Papua. Kuduna teh. Ya, ngan dipikir-pikir umur eueuh ngomonang eueuh nya geus mending di dieu. Tapi dah bener. Rek naon tadi tuh. Oh, lo tuh. Benernya. Bener. Awas tah kopi. So, hoyong daun pugur. 2 aja namanya Ya. ada Bang. Administrasi ngetangnya. Jadi tilu Karek 75 nih. kali 75 bisa. Berarti 2 aja. Jadi tilu 100 kilo. Siapa? Lajeng Bang. Oh, caranya itu. Ayo Bos. Handetan. Balakan. Ada diibingan bukan acuh. Tam. Lain. Sulali. Daun pugur dina pucung ngolean katebak angin karena pantunan salira tentang tos baris kasurti tiup rindu tatangkalan di luar semenep jati cai seke cukup ngomong janembang balik kahilir buat salira keterang
tapi punya santai manawi bareng kaman kasudehan tawis asih kanggo pengipukan kembang patamana indah asih mangga tampil pengipukan kembang patamana endang asri aduh berlah bawa satu naon anu para tadi sangat asik kaketasan di kuno langkung berlipat ganda pangkirang-kirang kesehatan kemana sehat banyak usaha ada rezeki anu taasan masihan mau wakil didoakan. Nah dia, oh iya gaduh panyawa keram, pemeninggal artis Yogyo, keram betul mah karate gitu, hanya kio, mana nggak bisa ada kio, daripada Yogyo. Jauh anak punggus, ina putu, baris kasurti diuh rindu tatang kalahan di luar sumenep jati cai seke suku kanendra balit kahilir salira terang otak sehat najalati ucana gendak magalura simpaikan siang ini menggetampi bareng kamana kasudehan tawis asih kanggo pengipukan kembang patamana edah asih sukang ros bering dipasang gina demate malar katinggal nasae sabra beker pabegede kembang ros bering awisota langkat dineng panjurung asih nuliwu bersulur bisa nebungkeun kembang ros bering bapak hajar hiji ciri kertosonden mekarana asih manehna ye gumulu saku jurataku ros bering kawisata di batur panjurung asih nuliwun bersulur bisa nepungkeun
dia barang bere. Mending kieu. Wah, betul. Kamu nego tadinya gitu. Oh. Sakit idenya. Kembang dipasang di batu malah katinggal nasae saka beker KPPD dicuri ketondeng pangjurung asih nuliwung bersulur di sana pun kembang rasul tawi sosak batu bekarana asih manehna ye bumulu satu juratan kembang dicuri bertotongeng pangjurung asih nuliwung bersulur di sana kembang rasul tawi secak batu pangjurung asih nuliwung bersulur di sana ya sementara saat cuy ya kurang bagi-bagi wakos apa kumargi abah Antara dua ke kumargi abah baiklah dua kita sebegunahan apa tilu jajakan jadi pas jajak 100 tilu Allah deui ke usaha deui satekah olah pas jajak kumaha carana kumacarana ya sangkan manahna teh jadi merasa iba jadi ribuhan we nama ya sing karunya we gitu sing karunya ya gitu tapi tetap dina aturan Sundama iya panangan teh langkung saya anu nangkup daripada nu nangkara langkung saya anu nangkup daripada nu nangkara mah hartosna berang teh barang benta hari nangkup mah barang bere jadi urang lebih hade barang bere daripada barang benta ke di mana aya nu nyawer supaya tanah urang teu namprak simpen we cenah disimpen di dinya jadi kitu klek oh gitu klek jadi urang teh panangan teh nangkup jadi oh gitu jadi mere jadi saksa mere gitu jadi jadi mere banyak titik di kolot pohon Omat, ulah sulametan lamun bisa mah teu kudu disawer di dieu wae teu kudu disawer di dieu wae aya nu teu kaburu nyawer di dieu karena alamat rumah we anjing rarat ini datangan datangan truk assalamualaikum tilas kamari nah tapi itu bagaimana harus lagu tilas 3 kamari ya kita itu ya bukan satu lagi kan kedua apa kalau mah dua ge haheho ini karena kedua kan perjanjiannya ke tilu jejak 100 tilu ya apa kemana tadi 100 oge nah kita lagi itu masjid lain oke cenetan iya tinggal ngalemeng kami orang Swidenya ketinggal di suasana ngalemeng gambar stroberi oh gitu oh ngalemeng gusti suasana tuh lamun geger kalong ngalemeng deh geger kalong gama iya ngalemeng lalai ngalemeng lalai tapi kok itu geger kalong punya alhamdulillah abah ya tiga besar Ciwidey alhamdulillah nu parantau sumping hatur wilujeng sumping alhamdulillah hatur nuhun kana kasihan hatur nuhun kana pidoro resul hatur mugi asilina kasihan sallu Allah subhanahu wa taala tangtosna tilapun kanggo keluarga besar Belumar anu sumping selamat mencicipi hidangan anu perantau Sri Sayogikeun. Tidak bagian utami kangge ka ibu-ibu DPR, ibu-ibu dapur sareng bapak-bapak dapur. Oke katuranan dising kuring saprakan candi palihan dieu. Pilih anu bari nyumbang suatu mas budut kul munut laguna mangga diaturan bagi dising kuring saprakan candi palihan dieu waktu siratam kangge kasangakeun. Tangtos khusus kangge keluarga besar Subul Bet, kangge keluarga besar Bapak Hajat Ibu Hajat, tabesan oke tambasa sadina persiapan para biduan-biduan artis Jawa Barat. Alhamdulillah dina kesibukan aja syuting film koleksi album iklan Sampo hanya dapat saya ngerasakan syuting kapalihan dia tambah sama sini sore bersama keluarga besar Bisma Santi dan Production dalam kita atur kaki keluarga besar warga masyarakat di pilihan dia tambah sila keluarga besar Bapak RT Bapak RW
Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Kades, oke tangtos, keluarga besar kesepuhan, kaki keluarga besar di Pangampi, oke tangtos kaki keluarga besar Prainahong di Palian Dieu.
Alhamdulillah kaki kebesar ratu-ratu sareng raja-raja sawerna mangga sepedas siapkeun wae pamunut laguna kaki kebesar Syibul B kaki kebesar mahajat hajat kaki tanggosa ti kebesar para tamu dan masih ke hantar meja sedikit Aliza monggo. Iya terima kasih sekali Aci Bunyi gula-gula boleh. Oke bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi saya belajar saudara keluarga besar tangguhkan di tali payung dan kalau pengajar lagi ngawujudkan izin gantung keluarga sekarang Roma agung milik rezekinya ya amin. Mangga ada lagu lagu di tali payung Manawi ibu aja bapak aja pengajar sama saudara atau kesepuluhan orang Ciwidey ayah. Waduh Jangan dulu. Iya, tentu saya pamut lagu di Palipayun menawi teteh Ibu Haji. Jadi pamut lagu. Ayah lagunya, hayang lagu naon mana Ibu Haji? Domba kuning siap. Siap. Domba kurban. Abi ayah sapi kurban ya. Domba kuning kesangakan kangge Ibu Haji di Palibitunya kos tekian menawi sina saurna. Ngengkot. Hayang seberiji. I don't take shit, got no love for the fakeness. Susu yang di luar, kata luar Asia. Bila cinta ku dibagi dua. Aduh sayang, ku tarilah kasudi tarilah. Bila cinta ku dibagi dua, judi dan minuman masih ku makan, tapi mabuk istri orang. Aku tak terima, lebih baik kita bercerai saja. Sudah ku bilang mabuk sudah ku bilang mabuk bukan masih sejangkakan tergoda janda kebal dan sudi bukan sudi. Iya di depan ada lagu apa? Ada lagu Pagandina naon pina sia sihapunten anu kasebut lebina sementawis cikapen alasan itu disebut Abah Haji dari payun mau ke payun ya Pak Kaulang. Abah Haji haturan sana Abah Haji paling. Pak Haji, ayo Pak Haji, ayo. Pak Haji. Sapi. Jablan. Lagu. Anjir. Soyo.
gedung lagi